Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana Bapak Ibu guru nu kusim kuring dipika hormat sareng lelencangan nu kusim kuring dipika cinta. Hayu urang panjatkeun puji syukur ka Gusti Nu Maha Suci anu parantos maparin kasehatan ka urang sadayana dugi katiasa patepang di dieu. Saderek sadaya diajar teh mangrupa kawajiban pikeun murid. Ku diajar sing rajin, orang bakal menang ilmu nu loba tur mangfaat keur kahirupan kaharep. Jelma nu rajin diajar biasana bakal leuwih gampang ngontal cita-citana. Kusabab eta urang ulah males diajar, kudu disiplin jeung hormat ka guru. Mudah-mudahan urang sadaya tiasa janten murid nu rajin tur sukses di mangsa nu bakal datang. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.